tina segiluknya ningali aing mah sangkaan abdi mah tadi masih kena SMA. Sami. Soalnya tina postur kan kecil. Terus siga ieu lah ya. Imut cute dipadut Gitu tah. Siga ieu. Rek nurutan. Legit. Untuk melatih biar supaya lebih atau kudu bahasa Sundanya. Teu sawios bade bahasa. Mangga beda ngartos bahasa ucing geuning teh. Mau bahasa ucing teh. Rada sok abi teh daripada didinya loh. Seri. Aku seri teh teh. Ya Allah. Asuh teh keur ngalamun, Neng. Tah, ya. Cikurang oke terakhir. Beres teh. Oke, aman. Aman. Oh ada gitunya. Hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Tapi halus sih, dan asli dah. Benar ini ya. Benar. Tisna karasa teh tisna. Hah? Karasa. Kulangkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Matang panjang teh bisa copyright. Oh, Dolar kuning kan. dalam cinta. Nyanyi. Adakah cintamu? Can apa lirik kurang teh. Rek asup aing can apa lirik tulikeun heula ge urang mah tungtungna apa. Seberkas cahaya terang Menyinari hidupku. sesejuk embun-embun di pagi hari. Semuanya ada di sini. Rumah kita, Can. rumah kita. Ya, itulah opening teh para ruguna. Udah jangan suming di Cabrung Sudah Podcast. Neng ya kirang amis teh. Ente. Cekap. Terjadi ah. Iya. Rek ngagomal terjadi bos. Nah, Amun kirang amisnya. tinggal abi gitu. Gitulah. Eta bedana ieu teh, bedana antara generasi Antara urang, Bandung Ciawi. antara generasi orang jeung generasi Neng ieu tah ieu. Cing Emang dipresent heula. Neng ieu teh saha? Ieu teh wah si Neng multi talenta ieu mah pokona multi talenta. Multi talunan. Multi talentan. Ya ini sia. Saha? Kalau orang kita kalau tadi kita geus janji abdi teh bade nyariosna andalemi. Mohon hilap. Hilap. Saha nu ngomongna? Nu masna. Abdi bade Oh, nyaris mohon. andalemi abdi teh da sakumaha nu tos kapihatur kanggo Bunda Sisar abdi teh tos seueur menelaah gitunya karena obrolan-obrolanna ternyata di telaah ku abdi teh gitunya disidik pidik. Jailkan yaya. Ternyata raoseun nyarios kieu teh. Abdi bade nyobian dina episode ieu bade kieu. Pokona mun aya kasar saalit Oh. pangemutankeun gitu nya. Pi aing mah hese atuh euy Mohon kieu wi. arah bahasana. Mohon ya. Tah mun kasar ciwitnya. Mohon. Tapi urang mah bae kan. Ari Ari urang bae kan. Sadarek mah kumaha sadarek. Dia geus ya tadi geus evergreen kan. Nah, geus kitu bieu. Kan abi biasa nanya anak suling. Mohon. Aya namanya nanti hit bakal haredang. Mohon. Gitu. Terus
Ieu teh simkuring teh balad capruk sadayana sareng ikok sakali dina wengi ayeuna sesunya tuh dina danget ayeuna Teu naon ikok sakali. Mohon. Saya teh syuting geus loba eta lain sakali. Geus tong sepuluh kali. mancing abdi janten nyarios gitu nya Kumaha. mun ieu teh aya bintang tamu deui wengi ayeuna mah Alhamdulillah. sok sanaos benten generasi gitu nya generasi artefak sareng generasi Genji Genji deui wae. nah hanya buat Genji wae Justru itu persilangan anu bisa membuat orang teh jadi terlihat lebih muda gitu. Jadi memang taktik lah gitu. Mun urang ngobrol jeung nu kolot wae. Kebawa kolot. Mun ngobrol jeung nu ngora mah bakal kebawa ngora gitu. Hidup teh nyadar anu kolot di dia bintang tamu saha sadayana ge reng-rengan ti salira eta teh. Mama sadereknya guru saderek. Pak Anting. Anting mah. Anting euy. Terus presentnya tuh aya Neng teh Wana King Pride-nya. Wana King Pride. Nami teh nami lengkap teh sa? Maidina. Aya Nur Sabrinaan tuh. Tak aya. Padahal mah nganggo mah saya. Maidina payuna nganggo RS teh. RS Medina. Nu abi eta. Mentang-mentang Wana King Pride. Pengen awis. Geus gitu betahan ka urang ya. Tong deket teuing Itu. Maidina hungkul aya papanjangna deui teu? Aya naon? Kamil. Maidina. Medina. Rada ragu-ragu kene. Biasa. Can panas. Tos closing panas. Gitu. Jika Mang Andi wae. Neng mah kelahiran sabaraha? Laras Genji. 98 Genji. 98 teh eta teh ieu naon teh peralihan antawis bumi datar sareng bumi bulat. Bumi bulatnya. Bumi bulat ke bumi datar. Biasana eta. Neng mah nyarira percaya teu kana bumi datar. Teori bumi datar. Kan ayeuna teh aya konspirasi teh aya konspirasi bumi datar ayeuna teh. Kantos nguping? Kantos. Nah, percanten teu. Mana nu dipercanten? Bumi bulat atau bumi datar? Bumi bulat. Bumi bulat. Nah, di nu globe ge bulat. Globe mah tiasa nu ngadamel tiasa tapi peta datar. Peta anu dina dinding dina map datar. Kumaha tah? Jadi berat ya bro. Berat. Langsung abi mah wih cenah. Tidak sesuai brief cenah. Hilang tak can ngapalkeun. Oh iya. Can ngapalkeun. Mai teh masih sekolah tos kuliah, tos beres kuliah. Udah beres. Tos beres kuliah. Tos beres. Kamari kuliah di mana? Di tit. Untuk kena dititkeun lah, engke aya nu ngatitkeun nyadira, tapi horeameun kadang-kadang. Jadi tos di titnya. Nya. Di Garut tapi. Di Garut. Berarti Jurusan Teknik sipil. Teknik Sipil. di Garut nu aya jurusan teknik sipil berarti Di tit. estetik. Betul. Di estetik tool. Estetik. Nya biar ada ngahesekeun ka urang teh apa. Jurusan teknik? Bayangan atuh. Kala teknik sipil teh kaituna teh janten naon? Maksudnya mempelajari. Upami di misalkan Iya kan sastra bahasa Inggris, mempelajari tentang bahasa Inggris. Iya sastra mesin. Jadi mendengarkan suara-suara mesin. mendengarkan mesin berpuisinya. Oh, nah, bisa sastra mesin. Neng Mai teh jurusan Teknik Sipil. teknik sipil teh berarti karena bangunan gitu. Oh, laras bener. berarti ka ituna teh lompatna teh bakal jadi ieu nya. Ente lompat oge, Bro. Ayo lompat mah atuh Berarti gini. ngesotna teh engke gantung kana arsitek begitu atau apa kumaha? Ngetang Lebih ke menghitung strukturnya. Oh. Kayak kekuatan pembebanannya gitu-gitu. Arsitek yang ngebuat. Teknik Desain sipil yang membangun. yang membangun. Kayak ngelamar kaum subhan. Manor kumaha eta masukna naon eta manor? Eta mah teknik. Lah teknik naon? Menghawas eta mah pengawas pembangunan manor mah. Beda maksudnya ari manor mah teu aya jurusanana. Teu aya jurusanana eta mah pedah dina strukturisasi kanggo
membangun sebuah bangunan misalnya ngebangun jembatan kedah aya manorna nu ngawasna pekerja nu ngarahkeunana ke manor aya deui atasanna nu gaduh gambar naon kitu diarahkeun ka manor diarahkeun ka pengawas saep bahan ieu cenah cek pagawe teh nor tah nor nu ngorderna kitu manor pan abi kantos jantan polisi tidur menawi teh jadi manor jantan teknik sipil aya enak kesibukan naon nih jauh teuing kan mikir enak kesibukan tuh mikirna jero nu kieu Itu teh aya sababaraha nu rek disumputkeun gitu. Terus kapendak. Oh iya. Kesibukan sekarang photoshoot. Konten gitu nya. Model sanes. Sanes naon atuh? Konten kreator. Konten gitu kreator model ya, talent. Oh, talent. Ya, terus suka main game. Main game. Kurang buka hiji-hiji. Main game terus cenah bisnis oge. Ya, lagi buka usaha. Kayak urang spill bisnisna naon. Gitu. Naon deui? Ngurus rumah tangga teu? Teu acan. Oh, teu acan. Teu acan Kabogoh, ka acan? Kabogoh. HPS. Simis Pangulana tari. Oh, anah cepak. Lain abi yo kahilapan dia anah cepak. Oh, gitu. Ari giliran di bintang tamu lalaki mah anah cepak. Anah cepak. Giliran awewe emis ngaku teh emis. Mun anah cepak teh yang emis. Dasar dari Akbar. Dari gede. Oh berarti ayeuna teh sebagai artinya menekuni dunia konten kreator, janten talent gitu. Tiraha eta mulai maksudna teh kan tadi nyebatkeunna kuliah teknik sipil tos beres gitu kan. Tapi nah bet janten konten janten talent itu janten konten kreator. Disebabkan karena kalau menjurus ke teknik sipil saya pusing. Jadi saya berpindah saja ke yang lebih gampang. Oh, betul. Hari ini nanaonan make kuliah di teknik sipil atuh aya kira-kira posisinya kayak gitu. Abdi badan harus tina bahasa Inggris buat jadi kana konten kreator. Ari abdi sastra mesin gitu. Tos, ya mah malah bakal malik deui ka dia teh ti sastra mesin jadi kana konten kreator. Tah eta. Sami alasan kieu heula. Kumaha. Ari aing mah nya. Benar kieu ngobrol Ari urang mah ari bahasa mah eta bisa dipake dina naon wae. Misalkan contohna universal saur urang kali aya. Eta namina konten kreator. Konten kreator teh bahasa naon eta teh? Kan bahasa Inggris eta teh. Karek sebutan wae geus bahasa Inggris artina eta ge geus dipake dina ieu cing ari bahasa mesin nu dipake dina konten kreator. Tetapi eta ge. Naon misalnya aya bahasana. Naon? Misalna nu tadi teh bahasa mesin teh sarua bahasa Inggris pan bisa dikontenkeun eta teh. Dengan contohna we. Nah berarti konten. Didi ge pernah ngaluruskeun apaan? Sebleker. Sebenarnya mah kan sok beker. Tah jadi urang mah meluruskan eta jadi nyebutin urang da abdi mah memperluas simkuring teh ngaumumkeun bahasa-bahasa anu dina mesin teh supados ngadugikeun teh jadi langkung landep Landep Lain atuh tong nanyakeun. Ngomong deui dia. Ngomong kasar ka awewe. Dia tong nanyakeun cenah. Tong naros. Oh tong naros. Ai tong bahasa kasar. Teu kenging. Tah. Gitu. Lah bae maksakeun eta mah. Cing areneng naon? Teknik sipil bet janten konten kreator. Itu tadi janten langkung naon teh? Langkung pusing gitu. Langkung pusing jadinya nyantos we nu aya. Oh, nu aya. Jadi araraya arareueuh teh pamingna nu aya di keureueuh. Tapi konten kreator makan pada melana teh sifatna teh kan sesuatu nu berhubungan sareng kamera. Itu kan artinya orang entah itu pami jadi role play, role model, painter boleh dibilang berakting di depan kamera teh gitu kan. Upami anu non teh mun ayeuna mah seur dieu geuningan teh mukbang
Paminu mukbang merenang tuang depan kamera teh. Naon anu membuat Neng Mei janten akhirnya tertarik mau terjun ke konten kreator. Mencera obrolan salira ieu. Tunu meureun. Tunu ting strawberry na haseum. Res. Coba dia teh gitu, non pertanyaan cina teh non dia teh. Ulah, semua tahu, naon gitu pertanyaan. Apa yang membuat tertarik menjadi konten kreator? Wareg. Untuk melatih biar supaya lebih atau kudu bahasa Sundanya. Terus sawios bade bahasa. Mangga bade ngartos bahasa ucing geuning teh. Mau bahasa ucing teh. Saya sorry astagfirullah. Iya tah. Ya, kumaha? Ngalatih bahasa ucing. Melatih supaya lebih percaya diri. Public speaking, modal nukarar itu pengintannya. Gitu. Nah, pan tadi teh sebagai konten kreator berarti sok oge mempromokeun produk-produk gitunya. Ciwit. Ngepromokeun produk seperti itu Bang. Tah ieu mah teh soraan dari sareng nengah. Dan pino kamari. Insyaallah kan. Ieu mah sabalikna. Gitu. Janten kayak upami ulang tahun Capruk Sunda anu insyaallah aya kasabaraha ieu teh. Urang monang neng haha hiji neng ieu kita duet seureun ieu. Berarti urang tes promokeun ieu teh aya produk namina teh Kopi Jaya sebagai brand ambassador Kopi Jaya ya. Sim kuring bade ngetes ya cobi promokeun tiasa teu ieu Kopi Jaya jus strawberry Kopi Jaya. Tah eta. Kan eta kanu kamera neng tadinya. Beureum. Eta kelebihan konten kreator. Eta. Wes saraan, Bos. Kak coba gimana? Udah seuri. Aya terakhir. Aya napas, aya kena napas. Jadi seurina teh lamun anu manteng ngaleungit beresna karek aya gitu. Mobil. Oh, ya. Cing. Atos teh promosina teh? Oh, atos. Juga ngomong-ngomongna teh kadenge. Edible aja. Ya. Nah, sebagai brand ambassador Kopi Jaya diulangi deui. Jadi aya rupir dinten wengi ayeuna eta wengi ayeuna tuh saat ayeuna simkuring etos kasumpingan deui kitu nanti Kopi Jaya lewat Cianah Cepak. Di dia teh aya rupi-rupi di antawisna ieu kopi naon kok nu panas? Ieu teh kopi panas. Kopi panas. Tadi naon latte. Oh, kok joy creamy? Ting naon? Italian naon? Kopi creamy panas. Aya yogurt leci. Terus aya Strawberry. Mencek urang swawewi eta. Swawewi. Pokona sakali deui nu bade ngorder di Kopi Jaya bade sumping ka Kopi Jaya tiasa di Jalan Ibrahim Aji anu piulna enakeun pisan ka Gunung Guntur. Tah itu di Mamang mah tos cak mak haji nya. Sudah. Wih deui neng Amana? Wih mana? Tapi teh tadinya non di Tawisan lah Mei teh bade kopi atau napi non kopi gitu kan karena di Kopi Jaya mah kan emang seueur pilihanana non atuh anu resep kopi benten kana kopi anu henteu kana henteu gitu kan tah aya nu numpang ka zaman unggul kamari ge aya nu numpang ka zaman unggul parkir ka zaman weh deui weh kitu aya disangka WC umum nya mayar teu henteu atuh di Kopi Jaya mah gratis WC mah tuh aya kolak aya laras tah faktanya neng mena rada kirang karena kopi. Tadi tawisan kopi mah henteu cenah nu sanes. Nah, kunaon? Soalnya dulu aku pernah kerja magang gitu jadi barista.
multi talent teh bener ini mah ya. Bisa bikin kopi bisa. Oh bisa. Bisa. ABC sobek. Baik kayak nah itu. Oh nya. Ya. Abjad sobek. ABC. Kopi sobek. Terus. Iya, terus jadinya keseringan ngopi kan, terus jarang makan. Terus kelamaan mungkin jadinya lambung. Terus gak tahu kenapa tiap minum kopi jadinya teh sakit. Oh iya, namanya sebetulnya. Heeh. Gerebed. Gerebed. Iya, jadi gerebed mungkinnya itunya lambungnya. Oh, gitu. Mungkin karburatornya kotor pintar. Iya. Coba ka bengkel mall anjing. Eta ka promosikeun. Aduh. Gitu. Jadi kesibukan teh itu ya tadi salah hijau teh jantan konten kreator. Terus non tadi teh main game. Main game. Amun masalah game mah abi mah da sering ieu sieun anu bakal nyambung ngobrol main game. Da abi mah eta we main teh top 11 tiba heula jeung naon Tetris. Mohon. Tetris minimal Dota dong, Bos. Naon teh Dota teh? Ayo teruskeun ka dieu soalnya abi kita terang Dota. Ai main game naon wae kan ayeuna mah seur zaman ayeuna mah nya justru ieu tah unikna salah satu unikna pada melan Genji teh pakasabana teh arane ararunik anu di main game teh gamenya aya nu jadi gamer tapi kan jara dicuan gitu maksudna teh tah neng lamun main game naon wae main Dota, main Apex, main CS:GO, main PUBG. Buset. Game PC. Eta nu harese unggul anjir aslina orang paling banter aing bus ID. Po aing mah. Eta ge sok salah mencet si Po teh. Di mana karakter? Untuk Tom and eta na si Tom geuningan anu di manian wae ngamanian si Tom yang Angela Oh iya. Tom Angela. Urang teh paling. Kadang ngalelewe hungkul eta main Dota. Mobile Legend. Mainnya biasanya mah da anu main Dota mah pasti lompat teh karena Mobile Legend. Maksudnya teh tiasa oge main Mobile Legend. Oh, seorang gamer oge ternyata nya. Ari non mana teh kantos ngiring kompetisi gitu teh. Tah gitu karena maksudnya pergaman. Nah itu teh hobi sendiri atau ditekuni pisan. Atau hanya sekedar hobi unggul lah gitu. Hobi di saat gabut. Ikut-ikutan dong sih kadang. Ikut cuma online gak ada yang sampai offline biasanya ada komunitas gamenya kan terus suka ngadain turnamen terus kadang suka ikutan Ari naon eta teh ngaranna teh Ari mun akun gitu non aya akunna Mobile Legends teh kan aya gitu terus pada di spill mah bisa aya nu main bareng atuh mabar kontak aja di IG aku weh apa info mabar apa info mabar nah ieu menarik aya hiji pertanyaan ku urang sorangan diberikan kayana can kajawab sebenarnya P apa arti P itu tes tes anjir pamia kalau T artinya tes paham tapi P nya pes ping neng kajamanan BBM tuh nya PT tina BBM disingkat ping mah bisi panjang ping jadi P info mabar P balap berarti bisa kudu ku K oge meureun atuh teu kudu P kan ping bisa kayas gitu maksudna teh ku K nya oge sih nya serimis atuh disupport ieu tah gitu kalkuna kurang parah bisa ada oh gitu ngabar osok oge tadi teh gaduh usaha nyarira ayeuna teh cing usaha naon eta teh nah kumaha ceritana gitu naon nu bikin neng kan Genji mah benernya sekali tadi gitu salah sajina usaha naon nu bikin neng teh pengen usaha gitu karena ingin menghasilkan uang. Oh bagus jalan sangat basic usaha tuh san biar usaha naon aya anu nganggur oge gitu cuman abi mah usaha teh hoyong ngarah teu nganggur ulah teu kenging ai nganggur wae mah da bilih mabok usaha naon ieu teh mah teh parfum minyak sengit bos minyak sengit tadina tuh rencana rek podcast kurang teh tapi jadi teh nyanak abi teh panggih di jalan
Neng mah teh keur sasaltoan si jalan. Neng daripada salto dinya bari ieu teh apa? ngiring ka itu. Bari ningalian infonan teh ngecek hodamnya teh. Anu hodam teh dicetan P aja. Aya dibajakeun. Ada aja kok jadi teh sempat bawa parfum. Tapi Parfum. usaha parfum. Nyobian usaha. Iya. Tos jalan. Sabarasa sih? Baru belum sebulan. Oh. Baru sebulan. Buka di mana? Di Wanaki. Di Wanaraja. Di rumah tapi tos buka toko atau Buka masih toko. ya online itu. Buka toko Buka toko. Pinggir jalan. pinggir jalan. Nya sih mun di tengah jalan menghalangan angkot. Oh. Harus sana kita nama. Oke toko parfumna digeleng ke batur. Mohon. Ya teh neng teh jadi siga ya nu ngelola bibit parfum di Ya, iya kayak gitu. Mun parfumeri teh geuningan. Parfumna. Parfum high end versi low budget. Oh. Kenapa parfum ambil mana? Waduh wangi. Parfum ri. Iya we sok aya naon teh repost nu bieu naon. Parfumeri. Parfumeri. Wetere aing mah. Eta we. Parfumeri. Naon anu janten Tah. dasar me ayeuna menggeluti nya salah satu nanya selain Dunia parfum. konten kreator eta menggeluti memilih untuk Bisnis. parfum. Karena seseueurna istri mah kamu ayeuna nya seseueurna menggelutina teh karena make up. Atau mungkin karena Pakaian fashion, outfit gitu outfit. kan. Nah, memang milihna karena parfum. Karena emang Allah sudah memberi jalan. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Nawa itu taya memilih istibahatis sholati pardulillahi ta'ala. Karena setiap langsung tayamum sigang nyabak najis we urang teh. Oh, jadi gitu sudah takdir. Urang tuturkeun we genji mah. Oh, benar. Ya gitu. Ya, jadi emang awalnya itu tokonya tuh udah ada. Jadi aku tuh nggak ngebangun bisnisnya dari nol. Jadi meneruskan nge-take over gitu. Punya siapa? Sebelumnya punya teman gitu. Jadi aku ambil alih, jadi aku yang ngurus. Jadi sanes anu bisnis keluarganya? Bukan. Oh. Jadi saya take overan gitu zaman aya nama. Karena kalau ngebangun bisnis dari awal kan chance kegagalannya teh besar gitu. Beda dengan meneruskan. Jadi tinggal Jadi ngoles. chance kegagalan teh tetap aya nya. Iya. Tapi kecil. Tapi namun dari awal mah Teu aya nu melambungkan gitu lah. urang mah ieu mah mengisi saja itu kalimat tersebut. Mulai tina nol mah chance kegagalan teh besar. Lamun memulai tidak tina nol mah aya Kecil. ya tapi bisa kecil Bisa gitu gitu. maksudna teh. Iya. Cing dari skala 1 sampai 10 eta mulainya teh ti angka sabaraha nya? Di angka 2. Agak jelok 2 kali ge nol atuh teh mana? Aduh. Tapi ya itulah genjinya karena kamari abi dua anu ge tos ngobrol sareng salah sahiji genji nu kantos ka dieu gitu kan. Memang genji mah ciri khasna teh adalah naon we heula gitu. Nah, gitu. Si peluang anu tiasa dicanak dimanfaatkeun. Nya kitu biasa namanya umpami genji mah benten sareng generasi fosil siga abi gitu kan. Mikiranna teh eta we token listrik gitu. Nya eta kumaha apakah nu dijalani teh cekap kana token listrik atau tapi henteu. Nah, eta. Sareng ngarenghap. Naon atuh? sareng cekap ka peser gas atau tapi henteu. Tah eta. Nuju sesah aya teh gas teh kamu teh oke gas 3 kilo sesah gas. Boro-boro ka oke. Aduh. Tapi Parfum. Neng mah berarti pemikiran gas meureun. Gaduh. Gaduh. Gaduh naon? Gaduh ieu sentra Gaduh gas. La ilaha illallah. Sentra gas dituna teh. Segala gaduhna euy. Mohon atuh. Nya. Neng gaduh pabrik suluh teu. Tadi balik WD karena parfum. Berarti neng berarti lamun misalnya siga wantun muka bisnis parfum berarti salit ageungna gitunya ngartos soal parfum berarti tiasa ngaracik hari itu tiasa atau itu teh
menghasilkan sebuah merek parfum kan mereknya teh benten-benten berarti nya aya naon nama-nama tah si satu nama eta teh neng bikin terus neng ngacik terus wangina teh iya dia dos pas neng gitu mau baru mau okay. Karena kan dibilang tadi baru dua jadi sekarang teh mau maju gitu karena kan belajar dari awal aku kan awalnya nggak tahu apa-apa sama sekali diajarin sama yang kerja jadi dibalik belajar sama karyawan bagus bakal kayak Mei anu digaji bukan nya bakal gitu kira emang perusahaan gak begitu gitu. Emang bos teh ngagaji da sebenarnya mah bos teh digaji ku anak buah tuh. Ya laras gitu. Anak buah teh gawe matak jadi anggota DPR, jadi presiden teh ulah bangga digaji mah ku rakyat, Bos. Gitu we kabur sih. Ngomong aya dagingan. Atau kayak itu nama tulang belulang angarnya. Gitu. Oh, gitu. Tuh. Mana muka usaha naon si Neng Mai kepikiran usaha parfum jadi brand ambassador parfum Neng Mai merekna naon tadi teh Arane Segra MY Mei Mai jadinya MNY Menei bener MNY parfum gitu parfum Diwanaki mesok make parfum naon jadi apa man nu bau bawang. Iya. Langsung bau bawang sih. Aya merek bau kucai bau kucai. Bayawak flower gitu naon merekna teh eta lah pokona mah. Gambar buaya. Bener. Lu pengen bau kucai di belum gitu. Tah, orang ti kucai ngomong-ngomong soal kucainya. Ngomong soal kucai. Entang tong ngabas kucai. Iya, duka abdi lieur. Sami ame oge lieur. Ngabas kucai. Ulah dialungkeun ka abdi eta lieur. Teh nu rada menarik perhatian karena ieu orang browsing Genji kitu nya pami ngobrolkeun aya tadi. Mun ngobrolkeun anu obrolan nu menarik perhatian gitu maksudnya. Obrolan nu menarik perhatian siga eta. Tadi ketika ditanya tos nikah teu acan, gaduh ka bogoh teu acan. HTS. Tah, ieu hubungan tanpa suluh teh anu tadi da can aya pabrikna meureunnan. Panginten. Nya gasese. Hubungan tanpa siraru teh itu kumaha biasa gitu ya dia mah curhat we atuh ngobrol da ieu mah da mau ditayangkeun moal ieu mah sugan we atunya jadi mun kapungkur mah kan acara radio geuning zaman artepak ieu mah nya curhat di radio teh terus si penyiar teh ngasih ieu masihan wejangan masukan gitu ini atoheun teh gitu gini acara insomnia teh Irwan Ibe kumaha carios nanti teh cing hayang terang atuh ieu mah nah apa yang terjadi dengan Genji gitu kan aya hubungan tanpa status teh ulah isin ngobrolkeun masalah asmara mada di teh aya nu kantos naon ngaranna papacangan teh lami gitu nya teras putus bade nikah pisan aya abi kapungkur kitu lami aya 5 tahunan mah nya kitulanya hubungan tetapi da ai sanes jadona mah eleh we kudu 1 tahun kenal langsung nikah. Neng Mei teh ieu teh asmarana teh nah tadi debat ATS teh di tahap kumaha gitu. Soalnya baru kenal tapi udah sayang. Eta mah sanes ATS eta mah PDKT pointen. Jadi lamun mantan teh mantan gebetan atuh. Jangan gebetan jadi mantan. Oh benar. Nya terus sabaraha lami kenal? Sedih kieu urang ngabahas 3 bulan. 3 bulan. 4 bulan 3 bulan. Berarti PDKT keneh sigana eta mah. Kala itu nu tos sayang teh saha? Aku dia juga. Anu janten penghalang naon? Beda keyakinan, Pak. Urang teh kabungur teh benten keyakinannya. Abi keukeuh yakin neng teu gitu. Abi keukeuh hoyong neng keukeuh alin. Oh gitu. Gara-gara naon? Nah teh acan aya iya. Nah di antara dua hati yang memiliki perasaan yang sama tapi tidak menemukan komitmen.
berat. Karena mungkin Biasana di kayak kan kita orang sharingnya lamun kapungkur mah lamun di masalah artefak juga orang mah aya kejadian gitu teh kieu carita eta lamun di kalangan Genji kisah asmara siga gitu teh biasana akar masalahna di mana? mungkin karena sama-sama pernah mengalami suatu hubungan yang sudah gagal berkali-kali. Jadi di hubungan sekarang tuh nggak mau yang terlalu serius, nggak mau yang main-main juga enggak. Jadi ya udah jalani aja. Terus lamun dina hubungan ya di non itu kawanan Genji lah kawanan. Gua singa aplikasi eta kawanan. Kelompok kalangan. Nah, nyarketa maksud abdi teh. Kalangan Genji nembak itu sesuatu hal yang penting gak sih? Buat aku pribadi sih enggak ya. Enggak ya. Yang jelas itu lebih ke dia mengakui aku sebagai siapa ke temennya, ke saudaranya, ke halayak umum lah. Menarik gitu. gue. Gitu. Kalau misalnya soal nembak ya udah. Ya sama aku juga gitu ya. Jadi ya udah. Ya udah. Ya udah itu. Sama kayak gitu. Iya sama aku juga gitu. Ayo dulu mah susuratan tuh. Aku waktu SD sih susuratan. Kasta paling rendah bobogohan. Main kantos ngalaman susuratan gitu. Ente. Paling nuju SD gini sok SD seratan mun horang. Dinu kertas. Ya, terus pasikeun. Berarti aman sami gitu. Masa susuratan juga gitu. SD berarti abi teh urang TK naon neng SD. Salapan. Oh nya naon? Salapan SD urang geus SD. Abi teh SD teh 85 kelas 1 teh neng. Sami 85 kelas 1 salapan. Abi teh can lahir. Jadi neng abi tos main egrang neng mah masih jadi embrio. Tacan di damel. Ya pucuk waluh keneh mah gitu. Sih bener. Urang embrionya lain mobil brio. Tapi lebih parah nu kamari anjir. Si itu masih jadi apa namanya tuh kuuk cau. Urang mah geus kuliah geuningan. Aya budak talent kamari. Aya kita kamari aya talent saha sih? Anu kelas 2 SMP teh? Dedes. Perawakannya tinggi, bare pas ditaros umur sampai kelas 2 SMP cenah. Aya bi. Nah, anu tina segiluknya ningali aing mah sangkaan abdi mah tadi masih kena SMA. Sami. Soalnya tina postur kan kecil. Terus siga ieu lah ya. Imut cute dipadut gitu tah. Siga ieu. Rek nurutan. Git. Mung eleh wae capek mung eleh sih mah. Ya jadi masih nyangka ternyata sudah punya bisnis, pengalamannya. Wow. Usia itu berarti sebenarnya teh? Jalan 27. Jalan 27. Karena berarti beda 2 tahun setengah ya dengan bisnya. 20 tahun setengah. Bagusnya teh adalah sisi baiknya teh adalah di usia di bawah 30 itu tos gaduh usahanya lira besar kecil te jantan perhitungan gitunya soal eta nama tapi usaha nyarira di bawah usia di bawah usia 30 itu adalah suatu yang sangat bagus untuk prospek kedepannya itu menurut penelitian hari abdi mah tos langkung 30 itu usaha teh masih kana nu batur. Ya surah ame masa depan urang. Eta plek gitu poe ketinggalan naon. Penting token lah disada we. Nu penting mah eta we heula eta bedana ge kadinya. Kaum fosilna. Nah gitu. Berarti tadi teh ngobrolkeun asmarana jadi kana token listrik aing mah. Abdi mah. Tapi eta ya berarti diciwit abdi dia ngomong aing mah gitu. Oh. Ngomong naon? Aing mah. Iya menarik karena teuing mana emang meureun sarua sia kitu aya ngalaman aya HTS. Bisa HTS dinya. Jadi kieu abdi mah kapungkur hubungan teh nya pas salingsingan
Bos. Pas salingsingan. Jadi pas salingsingan. Pas rek jadian. Salah satu itu jadian ka itu, jadian ka dia gitu. Henteu. Salah sahijina nu aneh dina hubungan si Pai pribadi. Bade ada masa lalunya. Da si Bojo getos kuningaeun abdi kitu. Jadi semangat. Iya. Makanya kenapa dia calikna? Ya, masih gampang nyusut kan itu. Jadi abdi teh kantos tatanggian sareng saleh siji istri. Wah, naksir berat abdi teh, tapi tidak bisa mengungkapkan begitu aja. Tapi ada satu momen abdi teh ngalih teh ka Palembang. Ka Palembang teh selama 1 tahun di Palembang. Oh, bahasa didinya jadi begal di ditu. Nya. Newakan ieu geuninganna lain begal bajing luncat. Begal mah teh sadis. Squirrel jumping squirrel jumping. Tah geus dipikeun itu menang nomorna baheula mah kan kapungkurna usum SMS-an nya. Ya bieu baheula. Usum SMS-an jadian. Jadi ari keur deukeut. Teu jadi, ari geus jauh jadi pas balik deui abdi ka Garut putus. Sik ari nu kitu hubunganna naon disebatna kitu tah abdi mah naros we ieu mah ka suhu ieu. Eta mah lebih ke ti kosewad bang enten nya nu kitu mah naon ti jongjolong eta teh. Bingung eta mah ngajelaskeun teh. Abi oge nepi ka ayeuna bingung. Eta teh hubungan naon? Lain HTS meureunnya. Lamun disebatkeun mun abdi bade ngadamel hubungan seperti kos kitu di namian bade di namian naon tah? HTK meureun teh, Bang. Hah, HTK? Hubungan teu kahaja meureun. Teu kahaja jauh lah inget pas deukeut anjis. Bilih aya nu sami hubungan kitu komennya. Komen sing rame. Tapi urang pribadinya urang mah teu pernah ngajalanan nu ngaranna HTS. Gitu. Kecuali upami PDKT. Jadi PDKT mah kan acan saling mengetahui perasaan satu sama lain, apalagi secara gamblang gitu ya. Tapi lebih ke komunikasi anu mungkin lebih intens daripada biasanya. Nah, eta kan upami PDKT mah, sedangkan HTS mah bahkan tos aya anu sayang-sayangan. Ari HTS mah, tapi tak aya kata-kata jadian, tak aya tadi mah tak aya kata-kata nembak cenah. Jadi anu teu aya kata-kata nembak teh tadi sebutna teh HTS. Eta. Oh, tah justru sim kuring mah aing teh ciwit. Sorangan nyuit sorangan. Di setiap hubungan sejarang nembak. Matakna anu teh tema aya nu cewekna ke kudu nembak mah tara jadi deket we unggul. Enggak jadi kumaha urang mah abdi mah nembak teh sanes teu penting gitu. Ciwit. Jadi ketika hubungan teh sampai yang sekarang nikah pun enggak nembak gitu. Pokoknya jalan kamu nyaman, oke kita punya komitmen ke satu tujuan sama pernikahan, ya udah jalan ke situ bareng-bareng. Mana ijab kabul teh masa kawin? Ijab kabul, Pak. Ai bisin tuh, aing mah peda bobogohan teh nembak ijab kawin teh ijab kabul kita kumpul sapi. Kumpul bapelo. Ijab kabul. Oh jadi ayah diganjikeun putunya. Termasuk neng gitu. Komitmen bareng-bareng aja. Wah, iya diulang leungit sararua kieu euy. Anjir teh pernah leungit adi. Siam basa teh wala alo leungit ayeuna adi leungit. Isu kan saha deui sama kolot leungit geura. Lila aing oh berarti aya sedikit bedana tapi bisa menjalanina. Dan maksudnya sekarang nyaman tuh menjalanina gitu. Tidak masalah. Tidak masalah, berarti nyaman-nyaman aja gitu nya. Selagi dianya benar dan gak kemana-mana. Ini Pak Kupis gitu. Gak kemana-mana. Kumaha pami keluar kota? Ya emang di luar kota. Berarti ke mana atuh pami kitu mah? Nya HTS-nya HTS-nya non HRD eta non? MDL. Ada dia nam dia. HTS. MDL bacokong terus LDR. Nah, biar karek disebutkeun so teh ngucapkeun. Long distance relakeun weh. Susut teh. LDR jalan LDR seberapa tahun? Ya dikorek we 3 bulan apaan tadi teh? Langsung putus. Lain langsung putus ayeuna. Ya Allah,
Berarti masih di kawanan Genji. lamun udah banteng Somalia set itu. Ya, orang pernah LDR oke nya. Lamun di kalangan Genji ngebangun kepercayaan saat LDR itu seperti apa? Oke, aya ikok dari kawanan artefak, soalnya dia LDR lama, bahkan jauhnya Garut Bali, orang Bandung Garut, Palembang Garut, banyak pokoknya. Datu payu. Dasar dari kepercayaan dalam hubungan itu diri sendiri. Terus? Kalau misalnya kita menggantungkan ke pasangan, menuntut kayak dia ngebuat percaya itu, kayaknya kalau kitanya nggak percaya mah, udah mau percaya, mau dia bener juga. Nah, kita. Nya, beres. Iya mah bener tak kitu mis teh. Nya, siap nuhun. Nyebut siap. Kamu teh. Tapi seru gitunya. Jadi nu nyampe ikok sampai menikah akhirnya karena takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Awan saya memilih istibahati salati. Alhamdulillah taala. Ya, basic nama bener saurmai gitu. Jadi kepercayaan itu justru ngabangun teh ulah waka menuntut ka pasangan, tapi ti urangna heula sorangan. Ya gitu, karena LDR itu konsep hubungan anu jauh berbeda dengan hubungan pada seperti biasanya lah ya gitu. Ayeuna aya istilah sia kieu. Mun jelema rek selingkuh. Sakumaha dihalangan, sakumaha diketatkeun gitu nya. Lamun niatna selingkuh, sakumaha dikekang, anger pasti aya celah. Percaya teh aya anu selingkuh catatan via chat Shopee. Pakai aplikasi mana emang idean euy. Eta maksudna teh kepikiran gitu kan. Anu biasana dina. Keur main hagonya. Naon dah hago. Asli siga gitu kan bisa kalau memang niatna selingkuh mah ya. Selingkuh aja walaupun dikekang, walaupun kita cek HP dan lain sebagainya siga gitu kan. Sareng lamun misalnya niatna selingkuh mah teu kudu LDR pagigir-gigir ge bisa wae selingkuh gitu. Walaupun pacar lima langkah oge. Wih dari kayak pribadina masing-masing. Nu sabumi oge. Tah, nu tos nikah oge tiasa salingkuh lamun niatna salingkuh mah eta teh geus sabumi. Geus sakamar, sakasur, sasimut, sabantal. Sasana mah pikiranna gini. Jadi yang gerak uwi. Ras, berenang sana. Ya tanda tanya besar ya. Ya abi manteu. Ngadeng maksudna teh. Oh, sanes. Nya aya grawi teh diantosan ku mama bingung apana. Tos tabus ulah nya tos wengi geringan kitu nya. Ari tos Neng hiji dewe. Mira janji sok sering keluar wengi. Keluar wengi. Keluar naon ngaranna teh? Abi mah siang sok kadang keluar siang. Yang ini kadang-kadang sesering mah keluar wengi abi mah. Janari abi mah. Keseri. Maksudnya keluar rumah. Lain orang mah keran wahareup kan rusak toran otomatisna jadi ayo keluar imah benerkeun. Teu we kumaha. Urang naon janari eta. Oh iya. Da keran mah bener keran bensin. Motor sok banjir anjing di pareuman heula. Jadi naon dia teh keluar bumi wangi-wangi sering. Henteu atanapi enggak. Sekarang teh saya udah ada di fase yang udah malas bersosialisasi, ketemu orang kalau nggak ada urusan lebih penting atau misalnya keperluan apa-apa, jadi lebih sering menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Introvert atau gitu ya. Introvert. Boleh dikatakan. Iya, tapi sebelum itu saya udah kayak ngalamin kayak nongkrong kayak gitu main sana udah, tapi mungkin sekarang udah malas udah di fase pergeseran fase teh ya. Maksudnya tapi sebelumnya memang biasalah maksudnya seperti anak muda pada umumnya keluar gitu ameng dan lain sebagainya ini mah lebih ke banyak di rumah. Eta karena semakin kita dewasa teh non ngaranna teh si lingkaran pertemanan itu semakin menyempit akhir namanya. Betul. Ya gitu. Abi ge babaturan teh teh bojo we di bumi. Gitu. Kan orang oge kapungkur ngalaman nya tah jadi sapanongkrongan terus jadi sapekerjaan ngageser lah ka fase nya alim hoream nongkrong hoream kemana mager gitu tah tidinya teh bakal aya deui hiji fase apa mikiran token
balik deui. Ya teh kumargi. Yes bener. Ya gitu namanya. Margi sebagai brand ambassador Kopi Jaya. Aben we ayo geus tadi. Kita harus nyangkolong kana waktos, eta tos wengi oge painten walaupun ayeuna mah nuju mah deui neng me tos capek tara ameng keluar ayeuna tara ameng wengi maksudna teh jantan painten tos bade euih oge tos weh kieu lah. Ti tadi dibebakal ka mana neng me teh nya. Nya lain mah dihareup. Apa neta mah gimmick. Gimmick teh sun heueuh aja. Gimmick eta mah. Tuh nya. Mana tur nuhun neng me nya. Terus berbagi seri. Ai tadi hiji deui naon? Bieu cenah hiji deui we. Nya tos eta. Nya kayak orang putarnya pamitos tayang orang putar deui pun urkeun deui. Aya sip lah pokoknya mah sip atuh top lah Best FM juga kalau Best FM depan sip atuh top lah itu tagline dari Best FM sip atuh top lah nu di Cikajang atur nuhun kabala cakruk anu parantos stay tune dina dangket anu ayeuna hapunten paintnya beli obrolanna teh sok rada ka mana karab da kieu ari urang alhamdulillah bi teh sabaraha kali diciwit tapi lolos lah nge bahasa ge pokok pendapatnya di komentar Bunda Sisar. Komen. Tong hilap painten akun Gemar Universna di Subrek anu teh acan. Ning mah tos ieu teh Subrek acan. Subrek nya. Terus like, di komen, oke di share. Hayong langkung kenal sareng Neng Mei biasa di follow Instagramna naon Mei? Info mabar MYD Neha. Info mabar eta distir aku. Abdi teh namanya berpikir Neng Mei teh Jamilas. Nah, jol aya Neha. Rada shock abis dari perhidinya loh. Seri. Aku seri dah tadi teh. Ya Allah. Asuh teh keur ngalamun, Neng. Tah, ya. Cikurang oke terakhir. Beres teh. Oke, aman. di bawah iki di bawah. Oh, udah diserahkan ke di anak. Akib di media sosial non we aya Instagram, TikTok ayanya. Alah, sorry. Instagram, TikTok pokoknya mah di follow ge langsung caket sareng Neng Mei. Beli butuh talent kamu promosi oh tiasa. Nya teh. Kayak di pasien nomor manajerna. Ya beli bade ngetang-ngetang ngabangun ieu naon teh. Naon ngaran teh? Kubah. Bak mandi bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Lah pokoknya mah segala Neng Mei mah bade mabar bareng pokoknya mah tos aya Instagram mah tinggal DM we. Butuh parfum aya, naon we lah pokoknya mah aya. Nya. Sakitu painten. Rumah nganggur di mana raja aya infona. Sakitu aja cabruk Sunda. Aing ingat kenekan Neha. Ini Neha. Emang Instagram aya Nehaan mah. Bisa follow. Ada. Ya kan? Aya Neha. Geus. Sakitu wae cabruk Sunda pengen ayeuna kayak ngebahas Neha mah. Cabruk Sunda. Ngomong Sunda. Well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar.